Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati ususan Nasrun bin Muhammad bin Ibrahim al-Samarqandi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azabil qabri. Ari ieu eta babuat martelakeun siksa kubur wa syiddati sareng bangetna itu azabul qabri. Haddatsana al-Khalil bin Ahmad haddatsana Ibnu Mu'ad. Haddatsa nyarioskeun na ka urang sadaya sa al-Khalil Imam Khalil saha al-Khalil bin Ahmad Imam Khalil bin Ahmad haddasa parantos ngaberitakeun nyarioskeun na ka urang sadaya sa Ibnu Mu'ad haddasa parantos ngaberitakeun na ka urang sadaya sa Husain al-Maruzi anu bangsa Maruzi itu Husain. Haddasa parantos ngaberitakeun nyarioskeun na ka urang sadayana saha Abu Muawiyah ad-Doriru saha Abu Muawiyah ad-Dorir anil A'masy nampiti A'masy anil Minhal bin Amrin nampi ti Manhal bin Amr anil Barra'i nampi ti Barra bin Azibin Barra putra pamugedna Azib qala nyarios itu Barra kharajna parantos kaluar urang sadaya ma'a Rasulillahi sartana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin dina nganterkeun bi janazati rajulin dina nganterkeun janazahna hiji pameget minal ansori nu tapi itu rajul di golongan sahabat Ansor fantahaina mangka nepi kaula ilal kubri kana kuburan walam yulhad bari henteu diasupkeun kana lahad itu rajul tidak asupkeun kana liang kuburna itu rajul ba'du dina sabadana itu intahaina fajalasa terus linggih atawa calik sahan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wajalasna sareng calik ka urang sadaya haulahu di sakurilingna itu Kangjeng Nabi faka'anna ala ru'usina mangka kaya sayaktosna di luhureun sirah urang sadaya at-tayra aya faka'anna ala ru'usina mangka kaya sayaktosna eta tetep di luhureun sirah urang sadaya at-tayra aya manuk wa fiyadi sareng eta tetep dina pananganna Kangjeng Nabi udun ari kayu yan kutu anu pakol-pakolkeun anu ditakol-takolkeun yan kutu anu nakolkeun Kangjeng Nabi bihi ku itu ud atawa kayu al ardo kana bumi yakni ngamaksud Kangjeng Nabi Farofa'a mangka ngangkatkeun Kangjeng Nabi ra'sahu kana mastakana Kangjeng Nabi faqala sareng nyarios Kangjeng Nabi ista'idu kudu menta pangraksa aranjeun sadaya billahi ka Gusti Allah min azabil qabri tina siksa kubur marrataini kalawan dua balikan aw salasan atawa tilu balikan summa qala salajengna nyarios Kangjeng Nabi ngadau Kangjeng Nabi innal abda al mu'mina idza kana lafadz nu nembe innal abda sayaktosna hamba al mu'mina nu mukmin itu amda
idza kana eta di mana-mana kabuktosan itu abdu fi iqbalin eta tetap dina menghadap yang hareup minal akhirati ka akhirat wan kitoin sareng pegat minad dunya tina dunya nazalat mangka turun ilaihi ka itu abdun saha malaikatun malaikat bidun anu bodas nunuju huhum pirang-pirang wajahna itu malaikat kasyamsi bari saperti panon poe wa mahum sareng eta tetep saratana itu malaikat kafnun ari kain kafan atau boe minal jannati nu tepi tu kafnun tina surga wa hanutun sareng ramuan min hutunil jannati nu tetep itu hanut tina ramuan-ramuan surga. Pajelisuna mangka caralik itu malaikat madal basori dina sapanjang ningali sumayaju salajeng nasumping sa malakul maut ti malaikat malakul maut hatta yajlisa dugi kayen calik itu malakul maut indarosihi dicaketeun mastakana itu mayit payakulu terus nyarios itu malakul maut Tuhan nafsul mutmainnah inget nafsu atau ruh al mutmainnatu anu tentram itu nafsu ukhruji kudu kaluar anjeun ila magfiratin kana menta pangampura ila magfiratin lahi kana pangampura ti Allah waridwani sareng kana karidwan ti Allah qala ngadawuh Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pataruju mangka kaluar itu mukmin wa tasilu sareng ngaburuluk itu ruh kama tasilul qatratu kama tasilu seperti yen kama tasilu seperti yen nyurjud non al qatratu keceretan cai minasaqo itina wadah cai fayakhuduna terus nyandak itu malaikat kana itu ruh mukmin fala yadauna teras henteu mangkah henteu ninggalkeun itu malaikat kana itu ruh fi kafi dina dampal panangan itu malaikat malakul maut tarafahu tarfata ainin dina sakecap panon tarfata ainin dina sakecap panon hatta yakhudu dugi kayen nyandak itu malaikat kana itu ruh fi dzalikal kafni dina itu kain kafan wal hanuti sareng dina hanut fayakhruju mangka kaluar min hatina itu ruh naon ka atiyabi nafhati miskin saperti anu pangseungitna tina embusan minyak kasturi wujidat nu dipendakan itu atiyabi nafhati miskin ala wajhil ardi di luhur bumi payasuduna terus naraek itu malaikat biha nyandak itu ruh pala yamurruna terus enten ngaliwat itu malaikat biha nyandak itu ruh ala malain kana hiji golongan kumpulan minal malaikat tinutep itu malaikat illa qalu angin nyarios itu malak ma hadhir ruhu thayyibatu kana lafadun nembe ma eta naon perkara hadhir ruhu ari ruh at-thayyibatu anu sae itu ruh payakuluna terus nyarios itu malaikat ngajawab itu malaikat ruh fulan ibni fulan ari ieu eta ruhna fulan bin fulan biasani asmaihi kalawan anu pangsaena ti pirang-pirang ngaranna fulan sumayan tahuna terus nepi itu malaikat biha kana itu ruh mukmin terus biha kana itu ruh mukmin ila samai dunya ka langit dunya faistabtihuna terus minta buka itu malaikat lahabikeun itu ruh payub tahu terus dibukakeun itu langit pintu langit
lahum pikeun itu malaikat. Wa yusyai'u sareng nganterkeun wa yusyai'u sareng nganter ka itu ruh kana itu ruh minggu itu itu wa yusyai'u sareng nganter atau ngajajab ngiring laha kana itu ruh mingkul di sama inti saban-saban langit saha muqarribuna pirang-pirang anu deket kana itu ruh saha muqarribuha pirang-pirang anu deket kana itu ruh ila samai kana ka langit allati anu tali nyanding itu allatiha kana itu sama hatta yan tahu duge nepi itu malaikat pihak nyandak itu ruh ila sama isabi anti kana langit anu katujuh. Bayaqulu terus ngadawu Allah Gusti Allah taala barina mahlur Allah. Uktubu kana lafad uktubu kudu nuliskeun aranjeun sadaya kitabahu kana catatan amalna itu abdun fi illiyina di surga illiyin wa aidu sareng kudu ngabalikeun aranjeun sadaya hu ka itu abdun ilal ardi ka bumi minha tina itu minha tina itu ardu khalaqtu ngadamel kaula hum ka itu jalma-jalma wa fiha sareng dina itu ardu uidu ngabalikeun kaula hum kana itu ardu wa minha sareng wa minha sareng tina itu ardu uriju ngaluarkeun kaula hum ka itu jalma-jalma tarotan dina balikan ukhra anu sajen fatu'adu terus dibalikeun naon ar-ruhu fi jasadi dina jasadna itu mayit wa yati sareng datang hika jalma atau mayit sama malakani dua malaikat payakulani terus nyarios itu malakani lahu ka itu jalma man rabbuka kana lapad man rabbuka man eta saha rabbuka ari pangeran anjeun fayaqulu terus ngucap itu jalma rabbi Allah rabbi ari pangeran abdi Allah eta Allah fayaqulani terus naros itu malaikat lahu ka itu jalma wa ma dinuka wa ma jeung eta naon perkara dinuka ari agama anjeun fayaqulu terus nyarios itu jalma dinil islamu dini ari agama kaula al islamu eta islam Payakulani terus nyari naros itu dua malaikat lahu ka itu rajul makana perkara takulu nyarios anjeun bihadir rajuli di lalaki alladzi anu bisa diutus itu rajul pikum di aranjeun sadaya payakulu terus ngucap itu jalma huwa ari itu rajul Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payakulani mangka ngucap itu malakani naros itu malakani lahu ka itu rajul tau mayit wa ma ilmu ka wa ma jeung eta naon ilmu kari ilmu anjeun payaqulu terus ngucap ngajawab itu rajul qara'tu maca kaula kitaballahi kana kitab Allah taala barina mahalur Allah wa amantu bihi sareng wa amantu sareng iman kaula bihi kana itu bihi ka itu rajul wa saddaqtu sareng ngabenerkeun kaula hu ka itu rajul wa yunadi sareng ngundang kaula wa yunadi sareng ngundang samunadin jalma anu ngundang sodako wa yunadi sareng ngundang samunadin jalma anu ngundang sodako geus bener saha abdi hamba kaula fafrisyu mangka kudu ngamparkeun aranjeun sadaya lahu ka itu amdun firasyan kana amparan minal jannatin wa tepi tu pirastina surga wal bisu sareng kudu makean aranjeun sadaya hukana itu abdun libasan kana pakaian minal jannatin wa tepi tu libas tina ti surga wabdau sareng kudu muka aranjeun sadaya lahu pikeun itu amdun baban kana panto ilal jannati menuju surga yati anu datang itu bab min rihi hatina yati ngadatangkeun itu babi ka itu amdun min rihi hatina ambeun itu jannah wati biha sareng seungitna itu jannah ayub sahu sareng dilegakeun lahu pikeun itu amdun fi qabri dina kuburan itu amdun naon maddu basorihi sepanjang paninggal itu amdun
wayati sareng datang hi kaitu amdun sarojulun hiji lalaki hasanul waji anu sae wajahna anu kasep wajahna thayyibur rihi anu seungit ambeuna payaqulu terus nyarios itu malakil maut lau kaitu amdun absyir kudu bunga anjeun billadzi kana perkara iya yassaro ngagampangkeun itu alladzi ka anjeun hadza ari ieu yaumuka eta poe anjeun alladzi anu kunta kabuktosan anjeun tu adu eta dijanjikeun anjeun bihi ku itu alladzi fayaqulu terus nyarios itu amdun lahu ka itu rajul man anta man eta saha jalma anta ari anjeun fayaqulu terus ngucap itu rajul ana amaluka sholih ana ari kuring amaluka eta amal anjeun as-sholihu anu sholih itu amal fayaqulu terus ngucap itu amdun rabbi aqimis saah rabbi he pangeran kaula he pangeran kaula aqim muga ngadegkeun Gusti as-saata kana poe kiamat hatta arji'a duwi kayen mulih abdi ila ahli ka kulawargi abdi wa khodami sareng ka pembantu abdi atau khodam abdi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadauh saan Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innal amdal kafiro kana lapad wa innal amdal kafiro sareng sayaktosna hamba abdi to jalma al kafiro anu kafir itu amda idza kana eta di mana-mana kabuktosan itu kafir fi ikbalin eta tetep dina madep minal akhirati tina alam akhirat wan kitauin sareng narima pegat minad dunya tina dunya nazala mangka turun ilahi ka itu abdal kafir sa malaikatun malaikat minas samain tetep itu malaikat di langit su'ul wujuhi anu awon anu goreng anu harideung pirang-pirang beungeutna wa mahum sareng eta tetep saratana itu malaikat al masuhu ari anu kotor paya jelisuna mangka caralik itu malaikat minhu di itu kafir madal basori dina sapanjang paningali sumaya jiu salajengna datang sa malakul maut malaikat pencabut nyawa malaikat malaikat maut hatta ya jelisa duwi kayen calik itu malaikat malakul maut indaro sihi dina deket luhurna dina deket mastakana itu kafir Wayaqulu mangka nyarios itu malaikat ayyatuhan nafsul khabisatu ayyatuhan nafsu he inget nafsu atau ruh al khabisatu anu kotor itu nafsu ukhruji kudu kaluar anjeun ila sakhatillahi kana bebendu Allah wa godobi sareng tegasna bebendu Allah fatafriku mangka pisah itu ruh fi a'dha'ihi dina pirang-pirang anggotana itu kafir kulihat tegasna sakabehna itu a'dha fayanzi'u mangka nyambut itu malakul maut kama seperti keterangan kama yanza'u seperti yang nyambut naon as-safudu besi panggangan naon as-safudu besi panggangan minas supu tina pirang-pirang bulu al mabluli anu dibaseuhan itu supu payan koti umangka narima pegat maha saratana itu ruh naon al uruku pirang-pirang urat wala sobu sareng saraf
fayakhudu mangka nyandak itu malakul maut kana itu ruhul kafir. Wa idza akhadha sareng di mana-mana nyandak itu malakul maut kana itu ruh lam yada'u mangka henteu ninggalkeun itu malakul maut kana itu ruh fiyadi dina pananganna itu malakul maut torfata ainin dina sakejapanon hatta yakhudu duwe kaya nyandak itu malakul maut itu para malaikat kana itu ruh pajalu mangga ngajadikeun itu malaikat kana itu ruh fitil kalmasuhi dina itu lamak dina itu naon tadi lamak anu kotor dina itu lamak anu kotor wa yakhruju sareng kaluar min hati turuhul kafir naon ka antani rihin saperti anu pangbau-bauna ka antani rihi jipatin saperti anu pangbauna tina ambe bangke payas aduna terus narak itu malaikat biha nyandak itu ruhul kafir pala yamurruna mangkandeng kaliwat itu malaikat biha sarta na mawa itu ruhul kafir ala malain kana hiji golongan minal malaikat tinu tetep itu malak di pirang-pirang malaikat illa qalu angin ngucap itu malain ma hadhihi ruhul khabisatu ma eta naon perkara hadhihi ruh ari ruh al khabisatu anu bau ambeuna payakuluna terus nyarios itu malaikat ruhun ari itu ma eta ruhu fulani bini fulan ari itu ma eta ruh fulan bin fulan biak bahi asmaihi kalawan anu panggoreng-goreng nati pirang-pirang ngaran fulan hatta yantahu dugi kaya nepi itu malaikat biha nyandak itu ruh ila samai kalangit ila samai dunya kalangit dunya paistabtihuna terus menta buka itu malaikat falayub tahu teras henteu dibukakeun itu bab laha pikeun itu ruh summa qara'a salajengna maca ngaos atau maca saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayata kana ieu ayat la tufattahu henteu dibukakeun lahum pikeun itu pirang-pirang kafir naon abu-abu samai pirang-pirang pintu langit wala yadkhuluna sareng moal arasub itu ruh itu kafirin al jannata ka surga hatta yalija sehingga abus naon al jamal onta bisamil khiyati dina liang jarum summa yaqulu salajengna nyarios ngadauh sa Allah taala uktubu kitabahu fi sijjin uktubu kudu naruliskeun aranjeun kitabahu kana tulisanana atawa catatan amalna itu kafir fi sijjinin dina sijjin dina neraka sijjin summa tutrahu salajengna dialungkeun non ruhna itu kafir torhan kalawan dialungkeun summa qara'a salajengna maca itu rasul wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i ilaih kana lafadz nu nembe wa man sareng ari sajal may yusyrik eta ngamusyrikeun itu man billahi ka Gusti Allah fa ka'annama kaya sayaktosna fa ka'annama kharra kaya sayaktosna ragrag itu man minas sama'i ti langit fatakhtopu terus nyamber hu ka itu man lawan at-tairu manuk aw tahwi atawa ngaragrageun bihi ka itu man naon arrihu angin fi makanin dina tempat sahikin anu jauh itu makan yani ngamaksud Kangjeng Nabi turadu ditolak itu ruh patu adu terus dibalikeun naon ruhna itu kafir fi jasadi dina kana jasadna itu kafir fayati terus datang hika itu kafir sama malakani dua malaikat payujulisani terus calik itu malakani payujulisani
Fayujlisanihi terus ngadiukeun itu malakani hi ka itu kafir. Payakulani terus nyarios itu malakani lahu ka itu kafir. Man robbuka kana lapad man robbuka man eta saha robbuka ari pangeran anjeun. Payakulu terus nyarios terus ngajawab itu kafir. Ha kana lafad ha. La adri henteu terang kaula. Fayakuluna terus naros itu malakani lahu ka itu kafir. Wa ma dinuka kana lapad wa ma dinuka. Wa ma jeung eta naon perkara dinuka ari agama anjeun. Fayakulu terus ngajawab itu kafir. Ha kana lafad ha. La adri henteu terang kaula. Fayakulani terus naros itu malakani lahu ka itu kafir. Ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum kana lafad nu nembe. Ma ari naon perkara taqulu ngucap anjeun fi hadzal rajuli di ieu lalaki. Allazi anu bu'itsa diutus itu allazi fikum di aranjeun. Fayaqulu terus ngajawab itu kafir. Ha la adri. La adri henteu terang kaula. Payunadi terus ngundang samunadin jalma anu ngagero minas samain tetapi tumundadin ti langit kadzaba geus bohong saha abdi hamba kaula fabrisu mangka kudu ngamparkeun aranjeun lahu ka itu kafir min purusin nari tina pirang-pirang ambaran neraka waftahu sareng kudu mukakeun aranjeun lahu pikeun itu kafir baban kana panto ilan nari kana neraka fayadkhulu mangka asuk alaihi ka itu kuburan kafir min harriha tina panasna itu neraka wasumumiha sareng pirang-pirang racunna itu neraka wayadiku sareng rupek alaihi ka itu kafir naon kubru kuburanna itu kafir fatah talifu mangka pasiksa atau heureun fihi di itu qabruhu fatah talipu mangka heureun fihi di itu qabruhu naon adlaluhu pirang-pirang tulangna atau pasiksa heureun jadi kagencet fihi di itu qabruhu naon adlaluhu pirang-pirang tulang igana itu kafir wayati sareng datang hi ka itu kafir saha rajulun hiji lalaki qabihul wajhi anu goreng wajahna qabihu thiyabi tur anu goreng pakaianana muntinurrihi tur anu bau ambeuna payaqulu terus naros terus ngucap itu rajul lahu ka itu kafir absyir kudu bunga anjeun billadzi ku perkara yasuu anu ngagorengkeun ka anjeun yasuu ngagorengkeun itu alladzi ka anjeun Pahadza mangka ari yaumu ka eta poean anjeun alladzi anu kunda kabuktosan anjeun tu adu eta dibalikeun anjeun bihi kalawan itu alladzi tu adu eta dijanjian anjeun bihi ku itu alladzi payaqulu terus ngucap itu kafir man eta saha anta ari anjeun payaqulu terus ngajawab itu rajul ana ari kuring amaluka eta amal anjeun as-sayyi'u anu goreng itu amal payaqulu terus ngucap itu kafir rabbi la tuqimissa anta rabbi la tuqimissa kana lafadz nu nembe Robbi he pangeran abdi la tuqim muga ulah ngadegkeun Gusti as-saata kana poe kiamat. Robbi he pangeran abdi la tuqim ulah ngadegkeun Gusti as-saata kana poe an kiamat. Qala ngadau itu Syekh Al-Faqih haddatsana kana lafad haddatsana haddasa ngaberitakeun atau nyarioskeun na ka urang sadaya Al-Faqihu Syekh Al-Faqih Al-Faqihu Al-Faqih Abu Ja'far tegasna Abu Ja'far haddasa ngaberitakeun na ka urang sadaya saha Abul Qasim Ahmad bin Hamzah tegasna Ahmad bin Hamzah haddasa ngaberitakeun na ka urang sadaya saha Muhammad bin Salamah
Hadatsa ngaberitakeun ka urang sadayana saha Abu Ayyub Abu Ayyub. Hadatsa ngaberitakeun ka urang sadaya saha Qasim Ibnul Fadli anu janten putra pamungkutna Fadil. Anil Haroni nampi ti Haroni an kota data nampi ti Qatadah an Qosamata nampi ti an Qosamata bani Zuhairin nampi ti Qosamah bin Zuhair an Abi Hurairah nampi ti Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala ngadawuh itu Abu Hurairah qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina sayaktusna jalma anu mukmin idah tadoro eta di mana-mana hadir atau sakaratul maut atas mangka datang huka itu mukmin saha al malaikatu malaikat bihari rotin kalawan nyandak kain sutra fiha eta tetep di itu hariroh miskun ari minyak miskun ari misik wadubairu sareng pirang-pirang tumpukan wadubairur roihani sareng pirang-pirang tumpukan sesengitan wadusallu sareng diurut naon ruhuna itu mukmin kama tusallu seperti yang dicabut naon asyaratu rambut naon asyaratu buuk rambut bulu minal ajini tina adonan wa yuqalu sareng dicarioskeun ayyatuhan nafsu he ingat ruh atawa nafsu atawa diri atawa jiwa al mutmainnatu anu tenang itu nafsu irji'i kudu balik anjeun ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan bari anu ridho mardiyatan tur anu diridhoan angki ti anjeun ila rahmatillahi kana rahmat Allah taala barina mahlur Allah wa ridwanihi jeung kana karidhoan ti Allah wa idza khurijat sareng di mana-mana dikaluarkeun naon ruhna itu mukmin udiat mangka disimpan itu ruh ala zalikal miski kana itu minyak misik kana luhureun itu misik atau minyak waraihani sareng sesengitan watuwiyat sareng ditilepkeun alaiha kana itu ruh naon al hariratu kain sutra wabisa sareng Wabu Isa sareng diutus biha ka naon biha itu ruh ila illiyina ka surga illiyin wa innal kafira sareng sayaktosna jalma nu kafir idah tadoro eta di mana-mana hadir itu maut atawa di mana-mana sakaratul maut atas mangka datang huka itu kafir sahal malaikatu malaikat bimashin kalawan mawa lamak min sya'rin tina bulu fihi tetep dina itu mashin jamrun ari ruhak anu reuhay fatanzi'u terus nyabut itu malaikat ruhau kana ruhna itu kafir intizaan kalawan nyabut syadidan anu banget itu intizaj wa yuqalu sareng dicarioskeun laha pikeun itu kafir ya ayyatuhan nafsul khabisatu he ingat ruh al khabisatu anu kotor itu nafsu ukhruji kudu kaluar anjeun ila rabbiki ka pangeran anjeun sakhitotan bari anu bendu mashuton tur anu dibenduan saha alaiki anjeun ila hawanillahi kana kahinaan ti Allah wa adzabi sareng kana siksaan Allah fa idza khurijat mangga di mana-mana dikaluarkeun naon ruhna itu kafir
Mudiat mangka disimpen itu ruh ala dzalikal jamri kana itu ruh hak anu ruhai. Wa innalah sareng saektosna eta tetep bikeun itu ruh nasi eta tetep bikeun itu ruh nasijan aya rehak anu ngagotrok, maksudna anu hurung pisan, anu ruhai pisan, anu lebih daripada jamru. Al-ghilyani seperti al-ghilyani wa ulangi wa innalah sareng saektosna eta tetep pikeun itu ruh nasihon aya suara ngagotrok kana sihil gilyani saperti ngagotrokna gilyan. Wa yutua sareng kana sil gilyani saperti ngagotrokna cai anu ngagolak. Wa yutua sareng dileungit sareng dilipatkeun alaiha kana itu ruhul kafir naon almashu lap anu kotor teh anu tadi teh lamak teh. Payudhabu mangka diberangkatkeun sahabiha itu ruh naon biha itu ruh ila sijinin kana neraka sijin. Qala nyarios itu Syekh Al-Faqih warawa sareng ngariwayatkeun Syekh Al-Faqih Abu Ja'far tegasna Abu Ja'far bisnadihi kana kalawan isnadna itu Al-Faqih an Abdullah bin Umar nampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annal mu'mina kana saektosna jalma anu mukmin idza wudi'a eta di mana-mana disimpen fil qabri di kuburan idza wudi'a eta di mana-mana disimpen itu mukmin fil qabri di kuburan yuwasau mangka dilegakeun alaihi yuwasau mangka dilegakeun itu kubru alaihi ka itu mukmin fi qabrihi dina kuburanana itu mukmin sabaun ulangi yuwasau mangka dilegakeun alaihi ka itu mukmin fi qabrihi dina jero kuburna itu mukmin naon sabuna 70 naonan diro ansikuna tulan jeung dina panjangna. Wa tunsyaru sareng di auran atawa disebarkeun alaihi kana itu kana ka itu kuburanana alaihi kana itu kubur naon arroyanu pirang-pirang sesengitan naon arroyahinu pirang-pirang sesengitan Wajtaru sareng ditutupan itu kubur bil hariri kalawan kusutra fa in kana mangkalamun kabuktosan mahu tetep sarta itu mukmin naon saeun hiji perkara minal Qur'ani nu tapidu sayatina Qur'an kapa mangka nyukupkeun hu ka itu mukmin naon nuruhu cahayana itu kubur fa lam yakun mangkalapun teu kabuktosan itu syekh juila mangka dijadikeun lahu pikeun itu mukmin naon nurun cahaya mithla syamsi bari saperti panon poe fi qabrihi dina jero kuburna itu mukmin wa yakunu sareng kabuktosan naon misluhu misilna itu kubur kamislil arusi tetep seperti malam panganten tanamu sare itu ruh wala yuqidu sareng henteu ngageuing wala yuqidu sareng henteu ngageuingkeun tau ngahudangkeun hakana itu ruhul mukmin illa ahabbu angin saha anu pangmika cintana illa ahabbu ahliha angin saha anu pangmika cinta ahlina itu ruh ilaiha kana itu ruh patakumu mangka nangtung itu ruh min naumiha patakumu mangka hudang itu ruh min naumiha tina sarena itu ruh kanaha kaya saektosna itu mukmin itu ruhul mukmin lam tasba henteu acan wareg itu ruh. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa hadaka la syarika laka wa atubu ilaik hapunten segala kalepatan.